Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka cilaka. Kamana ya neangan minyak? Jeung aya ku judes-judes teuing keur gonok teh. Asmita gagalendeng di jero hatena. Manehna luak lieu nempoan warung-warung nu sajena. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sabot kitu torojol budak lalaki bari ngajingjing botol. Heg manehna keketrok bari gegeroan maksudna rek meuli minyak tanah. Barai panto dibuka ti jero bulubus budak teh asup teu lila geus kaluar deui bari botolna sidik geus aya eusian. Geuning eta aya. Asmita ngagereneng bari nyampeurkeun. Tapi karek oge manehna nyurungkeun panto rek asup. Di jero geus norojol manten si babah gondok ngahalangan. Bari nyurungkeun sirah Asmita satakerna. Atuh teu wudu we. Asmita ti jengkang meh labuh. Ih rek meuli minyak babah. Lain rek maling. Ceuk Asmita rada morongos. Rasa gemes ku kalakuan si babah, asa ku ngahina-hina teuing. Allah. Tapi maneh maksa wae adek asup. Si babah molotot ngarasa teu ngeunah neuleuh Asmita nu dianggapna campelak. Geuning itu budak mah dibere. Asmita napasna ngahegak nahan nafsu. Bari ngareret ka budak lalaki anu geus ngaleos. Moal dijual ka maneh. Wutuh minyak tanah mah moali we ka Cibuni. Kapan maneh ali ngajual aleung oge sok? Ka Cibuni. Si babah nulak cangkeng. Asmita maniti kakareket huntuna nahan amarah. Barang ngadenge jawaban si babah kitu teh. Ngarti ayeuna mah pangna manehna teu mere dibeulian teh sasatna mah males kateungeunah. Dumeh langka ngajual areng ka manehna. Ari teu kapaksa-paksa teuing mah. Dasar babah gondok keur ulup teh. Teu gablek rumasa pisan ngecedog di dieu. Asmita gagalendeng. Naon sia? Lasa orang kampung halam tiada. Si koplok sia, si wawi sia, si gelo sia. Ai mas ente nulu kasia.
Wangsa siapa? Wangsa teu woga laja sia. Si babah gondok nyarekanana bebeakan. Pang-pang nama ngarasa nafsu disebut si gondok. Naon sia gondok? Umayua sia. Gede hulu ngajodog di tanah Sunda teh. Awas raja wedi ditanya. Di negeri siama sia teh ngalebokan babi atau anjing dulu. Asmita geus teu kaampuh amarahna. Sanajan bener oge manehna teh urang kampung bau lisung carek babasana. Ari disia-sia teuing mah. Sarta dicarekan teu boga tanah jeung teu boga raja. Nya gedur oge nafsuna. Anu matak dina ngahualkeunana teh kacida peureusna. Sabalikna si babah nafsuna teh geus lain di kieuna. Kakara ayeuna manehna ngarasa aya nu wani nyarekan. Da biasana mah ulah boro-boro aya nu nyarekan. Disarebutna oge teu boleh eneng, teu boleh juragan, paling copel disebut tokeh. Manehna cukup ngarti yen Asmita teh lain jelema bantrak-bantrakeun. Ku geus ngadenge beja yen ti heula Asmita kungsi gelut jeung maung ge. Manehna boga anggapan nu kuat yen Asmita teh lain jelema kosong. Tapi sanajan kitu, manehna saeutik oge teu ngarasa seber tina ngingetkeun pangarti manehanana bawana ti nagara luluhurna anu mangrupa Kuntau. Sanggup pikeun yang hareupan sanajan dihurup ku 10 pantar Asmita. Nu mata karek oge Asmita ngalingkupkeun bibirna. Cepet alah batan panah nu ngablesat tina gondewa. Sakilat si babah ngirimkeun panarajang tusukan 2 ramo. Kana genggerong lawan. Asmita ngaranjuk. Teu sangka si babah teh boga maksud rek maragatkeun nyawana ku jalan rek nobros genggerong. Kawan rikat sakilat manehna luncat ka gigir bari hiu we ngababukeun botol kana ramo si babah anu ngajorelat. Pe. Botol peupeus mancawura. Teu beda we ti ditakolkeun kana beusi. Asmita ngaranjug ngadua kalian. Leuwih-leuwih manehna ngarasa beuki reuwas. Dumeh ramo si babah ayeuna jadi nyuruntul deui rek nusuk iga burung anu holna ti gigir. Memang kuluncatna Asmita ka gigir. Si babah oge keuat teh ngarobah kuda-kuda nuturkeun gerakan Asmita. Tapi Asmita rikat narik suku kencana ka tukang setengah. Bari ngababukeun potongan botol anu masih dicecekel. Si babah ngarti kana pibahayaeun. Teu sanggup ari kudu ngadukeun ramona jeung juru-juru beling anu marencos seukeut. Teu beda we ti pakarang. Sakilat ramona nu rek dirojokeun teh ngaleungit. Paletrak. Karasa aya nu antel kana pigelang Asmita. Nepi ka potongan botol teh ngacleng. Anu akibatna Asmita luncat mundur ka tukang. Leungeunna teu wudu ngarasa nyeri oge. Kalah sacia ha. Olang kampung si teu boga laja. Si babah bari jebi ngeyehkeun. Di palar sangka nu jadi lawan nafsuna tambah ngagugudug. Akhirna dina ngalawan teh pasti bakal ngababi buta. Jamak cina loreng. Ukur getek deuleu. Asa diusapan kokon ona atawa ku hulu dugul sia. Tembal Asmita ngahualkeun pamoyok si babah. Ogo we jadi senjata makan tuan. Si babah nu tadina mancing ayeuna nu ngarasa lenglengan ngadenge panghina nu jadi musuh. Nu akhirna manehna sorangan nu leungit temah wadi. Dina ngayakeun panarajang teh geus teu dibalitungkeun kumaha untung rugina. Ciat. Si babah narajangna teh bari luncat. Mangrupa gerakan Raja Wali nyamber bagong. Sukuna ngalayang ramona meber.
Asmita mireng kahebatan panarajang si Babah. Rikat ngalolopkeun awakna bari ngagilak ulin Depok dina gaya pamonyet warisan ti bapana pribadi mangsal hapi. Waktu si Babah milepas ngalayang luhureun awakna, Asmita rikat cengkat bari ngarubah pasangan. Tembong suku si Babah merengkel ka tukang. Sakilat gap ditewak bari dicentok gaya monyet ngalajengkol. Bari ngawangun kuda-kuda anu nambleg pageuh. Oguh we teu beda tinu keur luncat dikait sukuna teu bisa ditarekahan deui. Beuda buet we. Si Babah Gondok dibebeut. Ngan bubuhan ninggang di jelema nu ngabogaan pangalaman ilmu urusan silat bawa ti nagrina. Si Babah geus hasil bisa nyalametkeun sirahna teu ngabeletuk ngabentur taneuh. Ku jalan ngagunakeun dua leungeun dipakenahan. Dina gerakan cak-cak murag jeung liong barongsai murid bumi. Urinjal. Si Babah maksudna mah rek hudang. Tapi Asmita teu mere kasempetan. Terus we sukuna digusur. Atuh, teu wudu anu rek hudang teh tanaga panahanan ngendoran. Ari pek digusur. Teu buru we beungeutna barabak. Teu beda ti urut diparud kana tanah garing nu pinuh ku batu-batu karikil. Ulimpah si Babah maksakeun maneh bari ngejatkeun sukuna atuh bolonyon we lesot tina panyekel Asmita. Cidong luncat bari sabrut we ngasupkeun jurus kuntau. Maksudna mah rek nyokel mata. Asmita rikat nyerong bari nekeramona. Si Babah geuwat narik deui leungeun. Tah, dina keur kitu, suku katua Asmita ka jero bari ngirimkeun panonjokna kana huluangan. Si Babah ngajengkang sarta terus disusul ku tajong pamonyet. Sakilat geus nyayang kana kakawetna nepi ka kalecina ngareles. Duh. Wayaw. Bari nungkup kantong Semarna. Terus dihanca deui carehamna, geleong, geleong. Beuda buet we. Si Babah Gondok ngajurah roh. Beungeutna ninggang taneuh. Tikusruk teu beda we. Ti begu nyungkur. Tina sungutna nyebrot lempah para babi. Lantaran ieu dua jelema teh padungdungna di sisi jalan gede, atuh tita tadi oge geus pinuh ku nu lajo. Diantep soteh teu dipisah dumeh sararea naksir yen Asmita aya dina pihak anu unggul. Piraku we si Babah teu bisa dielehkeun. Maung sancang Talaga Bodas oge nu kakoncara galakna teu nyanggap kuliah. Ari ka si Babah memang di kampung Nangkapait mah eueuh anu teu ngewaeun. Lantaran jelemana adigung, lengus ka urang lembur, salilana ngan hayang ngahina we. Omo, jalma-jalma nu baroga warung mah kacida cecebeunana ka si Babah Gondok teh. Lantaran saprak aya toko Cina di Nangkapait, warung-warung manehanana jadi teu payu. Baralanya teh agak berag we ka toko si Babah Gondok. Najan bener jelemana mah pikacuaeun, tapi kaayaan barangna pepek jeung murah hargana. Ayeuna sanggeus kabuktian si Babah Gondok teu bisa walakaya. Nu ngadeugdeug teu ngalobakeun omong. Ngan regejang we si Babah teh direrenjang padamayang ka jero tokona. Nuturkeun si Ona nu ti tadi cangcingcong ribut sorangan. Teu puguh hartikeunana. Sedeng Asmita mah leos we balik ka lemburna. Kalawan lengoh teu barang bawa. Sajajalan manehna teu boleh mikiran naon-naon anu bakal karandapan ka hareupna. Lantaran tina perkara riributan jeung si Babah Gondok geus tangtu baris aya buntutna. Cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang
nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Kanca dangu sadayana, Juragan Lurah Barja diiringkeun ku juru tulis soma katut tua kampung Sanukri, kakaramudun ti kampung Cicapar. Dadaku nama ngaronda lembur, nitenan kahirupan rahayat ti kadeukeutan. Hayang kasebut ku umum, yen bener nya kasomah ulas asih kanu leutik, maler dipuji dipuja diaralem yen dirina teh hiji lurah nu taweksa karahayatna. Tapi da puguh najan bener bodo biko oge, urang lembur teh geus pada ngarti deui kumaha talajakna Lurah Barja sapopoena. Sajabana ti hiji lurah kejem telenges teh oge ka ustara jalma nu mata karanjang, tukang udar ador neangan awewe loyor. Paribasa tara ngalarung nu burung, tara nyesakeun nu edan, geus puguh nu lelengohan. Kanu boga salaki oge geus teu aya rasa rumegag deui ari sakira ngalayanan mah. Ditarajang we. Anu matak sakabeh rahayat saukur bawahanana mah ka Juragan Barja teh ngan saukur beungeut nyang hareup ati mungkir. Kituna teh munasabah. Dalamun seug aya nu terang-terangan wani ngalawan atawa wani nembongkeun ka ceceupna moal ka manajigna, pasti pangberokan pitempateunana. Dina perkara reka perdaya fitnah hianat mah memang Lurah Barja teh geus maher pisan. Kuno di luhur ngajajah zaman harita kacida kapakena lantaran pinter ngajalankeun siasat pat-pat gulipat ngajilat pantat. Sok sanajan bari ngorbankeun rahayat jalantah. Harita oge sajeroning leumpang teh Juragan Barja tegerah alewoh kawas biasana, nganyara nganyari ngadadak lungguh kaganggu ku deudeuleun keur waktu tadi aya di Cicapar. Dumadakan tadi manehna mireungeuh Nyi Esih pamajikan Asmita keur memangku anakna. Nah atuh sakitu geus boga budak teh katempona kalah beuki monyas we. Teuing pedah deudeulan mata karanjang atawa memang masih keneh boga kapanasaran lantaran waktu mikahayang ka Nyi Esih teh kapan keur parawan keneh. Jog kapengkolan lembur sedahurip Juragan Lurah Barja masih keneh noyol we teu mengkol. Atuh poke mang tua nyarita setengah ngingetan. Nah maka sedahurip heula kan. Maksudna hayang dibawa ka pasar bini nu beunghar di dinya. Sabab geus moal salah deui pasti beuteung mutrik-trik. Wah, orang tembalna pondok bari baketut. Bade teras kanang kapait gitu. Mang tua timbul deui harepanana. Lamun ngadatangan si babah gondok pasti bakal manggih dodol Cina, rokok, cap gajah, atawa cap balong. Dina balikna oge bakal nyakuan coba uang jajan. Urang balik dewe empung. Ieu kula mah dengareuna awak. Ditembal kitu teh, mang tua mani melengek. Bangun hanyelu. Red ngareret ka juru tulis suma nyerengeh maur. Mun dipokeun mah kieu meureun. Rugi sakali ieu mah empung init-initan teh. Keun we hayang dahar mah di imah masing-masing we.
Memang waktu juragan Barja nyebutkeun hoream teh, waktu diingetan kasedah urip lain alasan nu dijieun-jieun. Mun keur waktu bareto mah larbek pisan ngadatangan Pasar Bini. Ayeuna pet pisan kituna teh saprak ditampik ku Nyi Ikoh. Atuh waktu Pasar Bini mirantuan nyaeta ngawinkeun Nyi Ikoh kaunan oge. Najan diondang juragan lurah teh teu datang. Minangka protesna meureun. Nah, boga anak pantes teu dibikeun ka manehna. Ngan bejana ceuk Mang Empung, cenah teu rame teu direnceng-renceng ku raramean. Ieu mah isad we saeutik tina ngarawahkeun atawa pakaulan nadar ka Syekh Abdul Qadir Jaelani anu ngariungun ge ukur sababaraha urang. Lain oge kapaksa atuh. Puguh jero-jeroanana mah Pasar Bini teh teu doa saeutik-eutik acan. Dari hate mah medeng handeueul jeung keuheul. Dilaksanakeun soteh puraga tamba kadenda. Nu matak hajat walimahan teh ngan saukur bancakan. Da maksudna mah supaya kawin sore pegat isuk. Geus teu didenge kumaha ngagederna nu ngaromongkeun. Pasar Bini beak bersih pada ngupat disebutkeun pipilih nyiar nu leuwih koceplak meunangkeun nu malarat rosa. Jeun teuing kabeh oge taya nu didenge. Deleh isukan sina pepegatan deui. Kitu pamikirna Pasar Bini. Tapi buktina sapoe dua poe titas kawin pangantenan teu digomeng-gomeng. Nincak saminggu kakara Nyi Ikoh dibere perhatian ku kolotna yen kudu gancang-gancang menta diserahkeun. Nincak 2 minggu panganten teh bet kalah siga nu layeut. Tug nepi ka sabulan kalah beuki geugeut ditempokeunana teh. Dek atuh Nyi Ikoh dilelekan ku Pasar Bini. Diwaweleh dinaha-naha. Bet kitu kalakuan. Ari tembalna teh geus jadi milik abdi kudu boga salaki Kakang Unan. Kukituna moal galideur patekadan. Seja tetep kumaula bumareb kanu jadi salaki. Taya maksud ngijing sila bengkok sembah ka panutan. Kurabahna peta lakuna Nyi Ikoh teh lain ngan ukur kabeneran. Tapi ieu teh henteu pastina pagawean Abah Sura. Anu dina hiji waktu geus hasil bisa ngawawadian ka Nyi Ikoh. Disebutkeun yen upama laki rabina teu lana kawin sore pegat isuk, eta teh geus pasti panembleuhan gorengna mah aya di awewe. Lantaran moal pati-pati diserahkeun lamun eta awewe teh teu ngabogaan cacat dina dirina. Ulah-ulah ku ayana kajadian kieu si awewe teh bakal moal boga salaki deui saumur-umur. Komo mun popotonganana goreng dodonges mah. Heg diuar-uar majarkeun popotonganana kitu-kitu cenah kayan dirina. Atuh bakal jauh kana payuna deui teh. Tah ieu nu jadi sabab marga lantaranana. Nu matak dina ayeuna Unan geus pinanggih jeung kasenangan. Manehna teu poho ka Abah Sura. Geus komo ka Asmita mah nu jadi sobatna. Apan nya manehna pisan nu jadi jalan pangna Unan pinanggih jeung hirup senang. Minangka pamulang tarimana Asmita dijejehkeun dipangmeulikeun saleuwuk kebon jeung huma supaya ulah ripuh-ripuh teuing da henteu ngandalkeun tina ngareng wungkul. Ieu sababna nu matak Lurah Barja ngarasa hoream
rek ngadatangan ke kampung Sedahurip. Hoream kunyeungna Nyi Ikoh hirupna ngahenang-hening jeung Ki Unan salakina. Anu ceuk manehanana mah cenah Unan teh pantes jadi pangaritna Pasarbini lain jadi minantuna. Anu mun didatangan oge matak bae panas hate. Eker mah tadi di Cicapar geus ngarasa teungeunna mireungeuh Nyi Esih. Nu katempona matak hanaang nu keur hayang nginum. Sanggeus ngaliwatan kampung Sokol, juragan Barja terus we ka balai desa Sukamenak. Sadatangna gubrag we satengah meubeuteun maneh kana korsi. Sedengkeun juru tulis Soma jeung tua kampung Sanukri gugek dariuk teu terus balik ka imahna. Kurang ajar. Si Sarbini mah kawas nu kurang saeunan. Ari nu aya deuleunana kabeh ditolak. Tapi jelema kokoro nyoso malah rosa ditarima. Naon geura untungna minantuan kasih Unan. Ari lain rek dipake urah tunggu kebon mah. Juragan Lurah Barja nu ngarasa jadi papayung di desa Sukamenak, kawasna masih keneh neuteuli sakitu geus aya taunna teh. Rupina mah juragan sieun ku si Asmita. Margi apan si eta teh sobatna si Unan. Mang tua mairan ngandung maksud nu hayang kapake kudunungan. Lah atuh naon pikasarabeunana si Asmita. Beda eta beda gua. Lah sakali ngiprat oge piraku teu ngajengjehe. Ieu mah rupina Mang Sarbini teh katipu. Juru tulis Soma nemrong bari pepeta ngarah pianel. Nya naon pika sieunana si Asmita. Jelema teh kagablek kitu. Beh empung mah berangan pisan teu beda we jeung Sarbini. Matak pika sebeleunana teh sakitu hirup langlayeuskeun. Pan pamajikanana mah herangnya euy. Juragan Lurah Barja bari ngareret ka juru tulis. Memang kagaduhna mah teu aya. Nanging pandina kabisana piraku teu aremut. Si belang nusok ngarajah lembur purah ngawadog domba. Bening beres di perenan. Mang tua nyaritana ngabirigi muringis. Kumisangga dulangna ngadadak klempes kawas di ulasan ti kotok medok. Loh nya. Bakara ingat. Tapi ari pamajikanana mah si Esih. Matak ngarang sadan ngararajat hate. Juragan Barja kumandeuar. Dayak tos atuh. Ningnang Nyi Esih ka Asmita mah. Kedah kaagan. Nurup cupu. Moal boa sapertos Bagawan Sukalima sareng Srikani. Mangempung lir nu ngabibita. Panona ngareret ka juru tulis. Sugan teh. Kuring we nu boga pikiran kitu teh. Tadi waktu panggih. Dilakna matak nyeblak. Keletna teh matak nyeredet. Paling reret kadunungan urang. Juru tulis ngengklokan. Puguh sarwana. Duanana oge pada tukang ngagerjut nu burung. Bisa pisan ki ulis mah ari nyarita teh. Mun teu kagok ku si Asmita mah. Juragan Lurah seuri ngaheuheuh nungkup huntu pohangna. Si Asmita kitu dicempal oge teu nanaon. Nya urang akalan we. Didago ireuk talingeunna. Mang tua ngahatean. Nyapung.
Duh, lebarku bahenolna kuring mah. Cek juru tulis ngabungbuan. Oh, da. Oh, lis. Sakit tugas anakan teh, dewek mah. Moal lebar tah. Nukeran ku nyawa ge. Cek lurah Barja. Reket. Rai panto tukang balai desa aya nu nyurungkeun ti luar. Ana pecenghul teh, Nyimas Romlah. Nyaeta pamajikan ulah Barja anu kolot. Nyampeurkeun. Da puguh imahna teu jauh ti dinya. Naon bahenol teh ulis? Cek Nyimas Romlah bari ngaret ke lurah Barja. Sabrehan ge katempo. Parobahan beungeutna nyiak leuwas. Eta nun. Muning depak sun. Bule. Tembal juru tulis Soma agak eugeuk sabulang bentor. Guguk kawan tu bangsat dibetahkeun. Ya pantos atuh ari muding bahenol mah. Kang Lurah oge mani wantun ukuran ku nyawanya. Mending kagungan saha cenah Kang Lurah? Nyimas Romlah ayeuna malik nanya ka salakina. Paromana teu riuk-riuk siga nu teu ngandung maksudna naon. Taeun. Taeun. Dasar we ke ulis. Mending lintuh. Ayo disebut bahenol. Kawas. Kekebat. Kawas awewe nya. Nyimas Romlah gancang nempas. Pasemona ngadadak robah ayeuna mah. Panon melotot ku Raud Haseum. Kitu we nya. Init-initan teh lain ngontrol rahayat. Anu kurang daharna, kurang pakena. Tapi ngadon udar-ador nyangan bikang. Na teu wareg keneh sakitu geus boga opat teh. Kang Lurah, teu wareg keneh. Nyimas Romlah ayeuna mah bener-bener ngambek. Si horeng ti tadi teh ngintip di luar. Ai. Unaon ieu teh sok teu puguh. Batur-batur mah keur nyaritakeun muding depak. Ieu omah mah sok goreng sangka ka salaki teh. Juragan Lurah kawas nu heueuh ngambek ngarah pianel. Na pamajikan si Asmita teh munding kitu. Teu gablek ka era. Awewe geus boga salaki. Hayo dipika inget. Rek di koromeo. Iya. Pamawana teh. Juru tulis cacingeun. Jeung tua kampung Kijul. Nyimas Romlah ambekna jadi murang mari. Mireungeuh bener-bener Nyimas Romlah ngambek. Teu wudu we pehek. Juragan Lurah muringis bari ngusap-ngusap tarangna nu garicu sesapuris. Geus asabek-asabek we tulak panto dangsa dina hulu. Atuh juru tulis murungkut. Suku duanana ditarik ka luhur. Diukna semu ngajogo. Tur nyorocos ngaluhuran sirah. Paingan disebut cacingeun, da awakna jangkung kuru. Ruasanana panjang pisan. Komo mun dibandingkeun jeung tua kampung Sanukri. Anu harita diukna dina bangku gagaleongan we kawas parahu di bawah ulin ombak banyu. Maksudna mah rek nyarane. Ngan bangkuna taya penyarandean. Ari awakna ngadeg-deg tur nyorocod paur mireungeuh Nyimas Romlah nu keur nyeuneu. Ari nya omah. Akang mah teu nginget-nginget pamajikan batur. Ieu mah keur nyaritakeun munding si Asmita lintuh hade piara. Mun dibikeun daek nukeran ku sawah sakotak ge. Juragan Barja neger-neger maneh mungkir. Bang, jengkol aya usumna. Ekol mah sapapanjangna. Sidik keur ngaromongkeun si Esi. Nyimas Romlah nyentak. Gek manehna diuk dina bangku panjang nu hiji deui.
setengah nendetkeun maneh maklum keur nafsu. Nah atuh anak Korea teh bangkuna nyungkedang lantaran diukna sisi pisan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.